Berat isu kawalungan ya. Cuang besep. Poe naon isu? Kemis anjir emu kemis mah. Laukna ge parwasa si teh Kosim. Ceuk saha mitos eta teh. Kudu percaya si teh kana mitos teh cokolat baheula. Lamun nguseup ulah poe Senen, ulah poe Kemis. Keur parwasa laukna. Percaya di dinya mak. Senen kamari Kosim mulin kawalungan. Adon gapleh we jeung cingok. Bari ngaropi tuh teu puasa. Anjing gapleh jeung cingok cenah si Kosim. Jeung anak beunteur meureunnya. Anjing curiga si ieu mah anjir buruy anak bangkong si ieu mah. Anjing. Aya wae ieu. Bulus albino. Bulus albino anjing bodas beuneunan. Disponsori oleh Device by DBIS. Ari Makassar masih kena jual beli barang second tuh. Masih bi. Bibir ka jual naon di? Guhan radio Oh. Radio nu jadul teh? lain. Di mana tuh? Eta geuning anu na HP ta ek dijual bae lah tara dipake ieu. Radio na HP? Nya. Anjing aya wae biaya. Sarua bi orang oge. Radio na HP teh tara dipake dijual orang. Ayo bareng bi. Yang orang ayo. Lor bilih bade nya. Bilih bade eta HP dulur pan pasti aya radioan tak pasti tara dayango. Urang ical we sakantenan yang bebas nya. Mang ical ka Mang Sarno sa? Kasno. Oh Mang Kasno, ka Mang Kasno lu. Nya urang kolektipkeun. Meh rada awis pangaos. Anjing kagok ebah aing. Bisa wae ieu nya. Radio Cawang. Disponsori oleh Device by DBIS. Ini sebalik deh, gimana Kos? Cewa Kosim Brad. Jauh-jauh nonton bola anjir. Cewa kunaon? Ya Brad jelema di ditu teh loba Brad. Tapi ini eueuh anjir nu berperi kemanusiaan aslina. Di kemanusiaan kumaha teh? Ya Brad di ditu teh nya di lapang teh aya pembantaian Brad. Manya bola hijau anjir ditalapungan ku jelema 24 orang. Karunya Kosim eta kabeh ge jelema ya Allah teuing euy nu hidang cek Kosim mah. Adon dilalajuanan gua ditarpuk tanganan. Ya nu kitu mah lain eueuh ke primanusiaan. Pri kebolaan meureun si teh. Pan bola Kos si teh manen make jeung karunya kana bola dan boga rasaan bola mah tuh. Parah anjir si Kosim. Terus ayeuna maneh ka dieu balik we nya. Alasanna naon? Alasanna kitu hungkul. Lain Brad, aya deui. Naon? Kosim jadi udag ti ditu anjir. Diudag? Kosim naga reporter. Kira-kira Aisyah. Reporter dosa naon ka maneh? Ya Brad, atuh heuh geus pugu bola teh nya di tarajongan ku jelema loba. Adon hayo anjir tepuk tangan. Ayo cenah panas kumaha teh Kosim anjir. Enggak we ku Kosim eta reporterna. Kudu diudag Kosim balik ka dieu teh. Ngerakeuna si Kosim ampun ting. Please Kos. Ya memang gitu konsepna si teh nu ngareporteran mah. Ya nu ngareporteran ngainformasikeun anu terjadi di lapangan ka penonton. Lain babarawakan nyurakan. Parah anjing si Kosim ya ampun teuing. Salah dari Kosimnya. Ngagoler atunya dari itu anjir. Itu reporter. Anjing aing yen kudu nguruskeun nama anjir kana teh. Parah si Kosim anjir. Aya wae ieu ya anjir ya. Nok soang. Aceng marek alih profesi Brad euy lah. Karena ngangkot geus sepi deh. Pugu dina angkot geus sepi pisan Brad geus muatan sih ya. Oh. Terus misalkan ayeuna di dinya arek pindah profesi. Arek kana naon? Pugu kabeneran Brad. Aya nu ngajakan Brad, coba bagian properti Brad. Enteng sih kana Brad.
Properti teh pan loba eta didinya sugan bagian nyekel naon eta. Cenah mah Brad, aceng terek ditenden bagian kesik jeung semen Brad. Oh, ngurus kesik jeung semen. Nya Brad. Ai eta anu ngajakana saha? Eta Brad. Mang Jui geuning Brad. Sok di Bandung bae manehanna mah Brad. Anjing. Heeh, bener sih ai gitu teh mah guys, Mang Jui teh dina properti memang sih. Tapi manehna tukang bangunana guys, tukang ngabangun guys gitu. Terus lamun ayeuna maneh ayeuna bagian ngurus semen jeung keusik, berarti didinya jadi tukang aduk, Ceng. Henteu ngeunah, Ceng. Cek saha ngeunah? Henteu enteng pagawean ngaduk teh, Ceng. Henteu. Samarukna meureun properti teh senang gawe. Samarukna meureun properti teh jekrem. Henteu selalu, Ceng. Aya wae anjir ya. Cincang keling ngonong cingkleng cineten. Duh, Brad, gagal sih anu ayeuna mah, Brad. Naon ieu teh? Puguh-puguh jola gagal. Naon judulna ya kudu puguh heula? Eta ningan anu anak buah nu basa eta teh nu dikawinkeun jeung anjing. Heeh. Pan harita mah sorana alus ningan. Jadi suara anjing. Ngagogog baheula mah. Terus ayeuna gagalna eta kumaha? Pan Kosim teh apa sorangan di dinya ge ayeuna mah narnak jangkrik ningan. Terus Kosim teh mencoba dengan ide brilian Kosim bereksperimen deui, Brad. Dikawinkeun jeung jangkrik. Wah, anjing. Ya, cek aing para kagok si Kosim anjing jeprut ya. Nyebok dikawinkeun jeung jangkrik. Terus kumaha eta gagalna kumaha? Brad, suarana teh jadi ngap-ngap cakwe. Ngap-ngap cakwe gitu. Anjing. Suarana gitu. Apa aya cakwean? Eta justru Brad, Kosim nu teu ngartina mah euy. Ngan Kosim mah curiga ka Simplud. Tukang cakwe teh pan harita teh nya mana sok sering bolak-balik. Liwat ka hareupeun imah Kosim. Ada ngider si eta mah da emang kitu atuh tukang cakwe mah. Terus Kosim mah curiga, kan Kosim sok remen eueuh di imah ya. Jigana disleding ku Simplud. Apa? Disleding kumaha ya teh? Di kieu? Buah? Ku Simplud. Jadi tilu eta teh eksperimenna teh. Buah jangkrik Simplud. Anjing. Blasteran berarti etanya. Tapi halus atuh. Halus gagal kumanya guys ya, halus ngak cakwe gitu sarana. Halus antik mah. Terus dikumakeun atuh ayeuna buakna. Bakakak ku Kosim dari jual ge moal payu tuh. Anjing, aya wae si Kosim ya ampun teuing. Aya wae ya. Tutup oncom. Salah. Tutup opat. Disponsori oleh Device by DBIS.